Cek bener halus sayang euy. Halus hayu baturan aing lobah ya lagi. Loba hayang na. Lobah. Anjeun lir intan gumilang luyu jeung langiang kota insan gumilang luyu jeung langiang kota na Banyak ujung mah anjing. Sia kata di kuaing dari pendelila sia anjing bonge cara kana duit goblok ah. lamun kena duit nomor hiji Aya teh jelema naon sih? Jelema tuh anjing. Jelema jeung pakdea gitu asa. Si eta pan turunan Abu Dhabi tadina. Wah, aing cang caya anjing. Nah, badak. Sia. ari maneh eta moal jelema atawa naon Jelema goblok. oh londok Si anjing. Lain euy aing datang ka dieu teh sia aing rek minta hayam. hah peuyeum teu boga aing peuyeum Anjing ceuli buat geus asa kacocokan batu 2 ton goblok. Aing ka dieu minta hayam, minta hayam. Minta hayam. oh hayam tah mun ieu kadenge Anjing. Kelakuan mitin bonge tapi karena duit nyengos anjing. aya hayam mangan beuli atuh pan aing teh dagang asa Paduli lah mana sok aing deuleu aing hayamna. rana Nyaan anjing aing ngomongkeun hayam mengkol anak kana rana tadi kana payun. Aing neuleuh hayamna. oh hayam mah aya mah Heeh, Aya. ayeuna neuleuh di mana? gitu Oh, yuk jeung aing bareng neuleuh. yuk Wah, kadang tinggali mana hayang nu maneh yang pilihan. Cing empo aing hayamna. Tuh, tingali. Nah, tingali ieu hayam namanya sok maneh milih hayang Loba euy hayamna mah. Loba lah. Aya nu kumaha wae ieu. Ieu teh aya jalu, aya bikang, hayam mah. Mun aya mah bencong euy. Bencong kumaha? Apaan aing nomarkeun lagi antara jalu jeung bikang teu nanyakeun soal bencong aing. Sugan aya bencong gitu. Eueuh bencong. Eueuh. Anu aya naon atuh Tingali aya. nya, maneh dek nu bodas tawan hideung. Nu bulau langit aya. Tah, sirah maneh bulau langit. Tah, ieu teh salian ti warna beureum bodas jeung hideung. Teh aya oge nu jangkung jeung nu kenek hayam mah. Ah, urang mah hayam nu sapantar we. hayam ieu mah sanes dikukur Ah, anjing bekem heula ku aing ku emang geuy. Anu piluan ngomong. Jadi mau kangen ngomong aing heula. Ieu teh anu jangkung, aing nu kenek sok rek mana? Hayam nu sapantar we atuh. Bisa pantat saha? Euy jeung urang. Anjing atau sakitu jangkung saranu di teuing sok. Nu puguhna ieu hayang ngomongna ieu. Euy hayam nu ieu cing bener kumaha maneh nu ngajual atuh nu alus nu kumaha. Ya kumaha anu meuli dan ngajual mah kumaha ka hayang nu meuli. Gede urang mah teu nyaho da maneh mah pangalaman. Teu apal aing soal eta mah. Teu apa soal eta mah. Nu alus teh. hayam ieu mah hayam Astagfirullahaladzim. Si eta Ieu maneh ngalieureun, maneh musim esok we ngobrol duaan kayaknya masalah hayam. Paduli rek ngomong kenaon ge. Tuh, anjing hirup jomblo wae. Nah, si mau siapa kalau di jampean kayak panang siapa kontak. lain jampean ieu babatok ruksak jomblo wae ieu geus karatan bobogaan Anjing, lila-lila teh ngajomblo kitu mah tuh lain karatan deui mana teh mah geus ngabeton anjing kitu mah. babatok sia Atuh hayang menangkeun awewe mah kudu ngusahakeun penampilan maneh teh coba maneh nangtung lah nangtung sok tingali celana junjat sabelah baju soek-soek topi denglek maneh mah eta ge sisirangan cenah mun hayang menangkeun awewe mah sok cobaan ku maneh penampilan rapi celana lepis sideung hade kaluhur kaos rapi topi paskeun lah pasti menangkeun awewe mah bakal benang tah ka imah lah oh sok aduh aing ge bagian gusuk anjing. Iya, lain Jack. Masih rekam mana kalau nggak rapi gitu, aduh. Nyage aing maksud aing penampilan kudu rapi, terus segala kudu HDT lain maksud kudu ka walungan oge itu dina ka kota kamu sama